Yori Pisan. Raksa Art Production. Namun nyaritakeun doraka ti kolot atawa doraka ti indung, kuring can pernah najong indung bapa. Kuring teh teu kaasup jelema doraka sanajan teu nyumpunan kana kawajiban menjadi salaki. Tebungan kuring sanajan dipaksa-paksa ge ari teu suka. Tapi Gusti cilaka duka alaman ku kuring. Moal kitu nu disebut hukum karma pikeun ka kuring. Hukum karma atau hukum arma. Kuring teh geus 2 poe teu ngeunadahan. Sangu karasana pait. Jeung sarana beus utah-utahan. Sainget kuing ngadenge lamun kitu awewe ngaranna nyiram. Allahu Akbar. Kuring gedebak-gedebuk di tempat sari geus 22 peuting. Tapi kuring bungah lamunnya kuring nyiram boga katurunan anu asli, boga anak anu dipamri sarta pamredi hate di kampungan ku kuring diaprokan. Rika, Papa, can sare. Biasana sok sare ti beurang. ente Pak, Keur maca majalah. baca majalah Pak, variasi. Wow. Bubuhan ayaan nya. Nya, Kumaha saeutik demi saeutik urang geus boga kasadaran ayeuna. perkawis Biasa teu aya Pak. eta si gagering can dahar. Tahar tadi salib. Pada si bibi meuli peuteuy hideung. Karesep ning peuteuy hideung. Panas Jamal mah medok. So inget baheula keur aya keneh bapak urang. Ai dahar teh ngariung ngalingkung ngatalupuh di amparan samaksa heulai. Belah ditu bapak, belah dieu indung, belah dieu sarangan. Ngadongeng naon ieu teh? Di lemur baheula. Ari sangu pukel, ari pare anyar, ari beas giling, ari pare gede, ari ngakeul bisa, ari hir cukup. Meni pukel ari dikeupulkeun teh rami ping kana leungeun. Hareupeun minangkarana angeun hasem, angeun tangkil jeung pucukna dibauran jagong ngora, hasemna tina kelek karesep teh. Atuhueun lalap belah ditu samal medok ke baheula. Jeunatna keur aya keneh bapak. Ari deungeunna pada beureum meunang ngaleop. Tas dileop tuluy dibeuleum. Dikucuran we ku minyak kemiri. Meuni asa mirasa teh dahar teh. Seot sangu dihuapkeun disusul ku angeun tangkil seruput cenah kadenge. Ai sangu pukel we cocolokeun kana sambal tinggalkeun we sapotong dina sambal. Ari ngawangkong teh bulak-balik riwayat baheula. Nyaritakeun bungkul segala rupa indung maneh mah. Bapak, Hmm? Rika,
Kayak kira-kira jam 2 mah. Ayah perlu keluar tapi mau lila. Rek bae, ulah sok liwati setengah jam. Nyak itu paling lamat masa jam. Kita gening pucat gitu banget ciga nu gering. Teu sehat. Kurang riet di kamari. Kok itu obat riet aya. Yang dijedudan mah kitu buuk gunul we ke. Dan teu sabaraha parna Pak. Tapi geuning eta nepi ka kanyos kitu beungeut. Nepi ka pias. Cung ulah ngadangan ting hasum kitu cebarik. Aduh. Ninggalikeun cangkang buah, cangkang mangah di pabalatak na temok na teh kalau di hareup di dapur. Bisi kolera. Bisi utah eta eun. tapi da geus kuat deui di kamar. Hor. Gini geus pukul 2 Pak. Di kadangdarnya Reka saha? are kasari. Oh, si Sari. Kade teh si Sari teh sok ka pasar wae peuting beurang oge. Da mal kabawakeun Pak soal kalakuan mah. Mung di kamar bubuhan kaloma jeung kalbaturan kadinya teh. Enjik. Rek ayeuna. Nya. Doakeun nya Pak. Hari balik di pangalarang aja ya duitnya. Pamalikeun comro nya. Na pengkolan ngeunah di comro teh. Aduh. Dinya tah di pengkolan. Aduh, jeung murah jeung ngeunah di jaditna Sabar hiji Pak. 20 we. Inung maneh bisa talatah meuli naon? Moal penting mah lamun kitu mah kira-kira borang moal lamun penting mah kitu. Arek talatah ieu arek mi HP di potret rina mah. Tapi keun wae gawe ku sorangan. Naon? Pangnalangankeun di potret. Sarua we jeung ditah mi HP dicukur aing ngomong teh. Nah ya rupa-rupa maneh mah nya. Ai sieun ngeri nyari tatenya heueuh. Cenah pangnalangankeun meuli bilik. Kira-kira meuli bilik teh. Lah, geus jigyai kitu entong kaganggu inung maneh mah beuki ngecewis. Mangga Pak. Mak, jik. Ini ngali kitu bunga. Budak urang mah da kena kesenian mah pae. Hirup teh ngadagoan pangsiun maneh meuli sabulan sakali jeung teu matak mahi. Beres nampa pangsiun bea kana hutang. Beres nampa pangsiun bea kana hutang. Nah, kabina-bina hanya ka baheula teh teu jadi guru atawa nyinen. Encan duit lagu, encan bayaran ti dalang. Da teu pira nyinen mah geuning kasugrining kaum dangu celengkeung dur subuh turun duit we. Encan ngajual sapeuting hiber deui ku kupu gejret 500 perak. Bangbung hideung 1.500. Banon bari gitu. Banon naon ngadenge ge. Banon juga. Banon dari 1.200 hanya kas jadi sinen. Gaji gede meureun ti dalang. Lagu menang. Urang nya nyakat jadi biduan ai mah jadi sinen mah. Meureun urang ge boga duit. Jadi biduan teh aku boga sora anu haliempu. Jadi sinen teh aku boga sora anu ngengkreng. Alah, coba dengekeun. Teh. Lamun urang angkat ke Cianjur. Coba tuluy. Mopoho oleh nu masur rencang kejo Sangu batur mah. mata uruy eta tau coci anyur. Lah, tuluykeun euy, heueuh bener, kedek pinjem kacapi. Tuluy. Ngolebatlah ukngesna piring. Bibitna lainna piring hayang padu ngadaang we. Tuluy. Komo lamun geus jadi paisna matak nikmat dihakana teu aya bandinganana. Tuluy. Kaceritna budak cerik kacapi anu ngejebel haleang sorat tembangna waas cial nyurana. Raksa Teu Production. sangka si laing euy. Mata kuring hanya kau jadi sinen oge. Heueuh. Lagu-lagu Malayu ka ayeuna keun bisa ngan kudu Sunda wae kami mah.
lir bulan sama gaha lamun patepung raga lamun aprok sokeroy hayang geura indah hoy hayang geura indah hoy. Tuluy keur sok geura. Pokok deui ka itu mah. Tuh, teu kaop disebut alus. Geuning make nu kieu. Mun tepung akang bingung, mun aprok era rekpok, padahal diniatan hayang cium-ciuman. Teu sangka maneh oge Gusti nu agung, urang tekan biduannya atuh sakalian. Wah, geus karolot kieu mah era keun keur nu ngarora. Ras deui ka si Rika. Tuh, datang inget deui ka budak. Sedih karasanakan hate. Gua maneh merek sedih mah urang momoang. Keneangan cara jeung jalan kumaha deuna? Mun cara batur mah boga anak teh tuluy kawin keureuneuh boga budak, boga incu ngeunah meureun. Tidur wahai sayang, hari telah jauh malam. Duh, tuluy. Tidur wahai sayang, tidur hari telah malam. Semoga mimpi yang indah berjumpa di mata di surga. Sugan bener pisineun. Waktu harita pas sore kuring neutet kana ayung. Ci anyuran gitu masalah. Papatap teteh karana. Harita bapak teh keur teu ngeunah hate jungjunan. Tuluy. Ujang di ais di upah ape. Cipanon nu jadi saksi nyurujud maseuhan pipi. Ngadenge teh aya kali nu kitu kieu. Astagfirullahaladzim saja waktu. Oh, pantun anu kitu mah atuh. Ayo es, ya budak can datang wayah kiwari. Rika? Kang Nurman. Oh. Kunaon ceri? Cari. Akang masih kaninya Rika. Akang masih kaninya Rika. Kang Nurman. Akang nyaah kene ka Rika. Kanya jeung rasa tresna. Akang moal nyarita angin hate anu ngocoblak. Kang Nurman. Rika. Akang dengar ti datang-datang segrup ceri. Cipanon eueuh hartina. Akang batu. Memang akang istri poe batu. Kunaon? Akang kungsi nyarita baheula. Bakal tanggung jawab sagalana. Rika. Akang baheula kungsi nyarita. Cinta jeung nyaahna ka Rika teh sanajan nepi ka lebur kiamat ngalepaskeun nyawa nu pangakhirna moal dipegang. Rika.
Kumaha? Perbuatan antara Rika jeung Kang Nurman. Rika Satya belaan culjeun ka salaki nu disebut kewajiban. Belaan ngantep panutan nu disebut wajib. Dasar cinta. Di bulat belit nyarita akang teu ngarti naon anu dipake katineng jeung kabingung. Oh, Rika, Darah daging akang. Rika, anjing ngandung. Sabaraha bulan? Teu bisa nyaritakeun sabulan 2 bulan. Pokona Rika ayeuna nganu akang nu boga pagawean. Demi Allah dan Rasulullah saksina bumi jeung langit lamun Rika kacampuran. Semua mana dengan salaki Rika teu wani ngadeuketan. Geus ulah ceri. Ieu nu disebut owah lampah. Owah lampah. Ingat akang baheula waktu. Akang memang ingat. Rika, entong make dipake keung, entong dipake runtik galih renghat mana. Sumpah nu baheula akang kungsi nyarita, sanajan nepi ka ngalepaskeun nyawa anu pang akhirna. Rasa pogoh cinta jeung tanggung jawab akang anu bakal moal ngalumayankeun. Kumaha geus kieu? Ieu nu dikandung anak akang. Ieu nu dikandung darah daging akang. Rika, lamun mentas hiji jamatan tanpa tangan-tangan sewaktu-waktu manusia bakal luak leok lir hopa macai dina daun talis. Saya kali akan ngabogan kayang cita-cita sarta anu teu bisa diganggu gugat ngabogan kapastian sorangan bakal ngajaitin nan rupa sangsara jeung tunggal bakal nyokotin wiwidan anjeun tilir upama Anu keur kekocayan di sagara katunggaraan sagara wirang. Tapi percaya Rika moal diantep anjeun ancur ieu kabeh perbuatan akan narima, akan nampi moal dikabantah. Tapi Rika boga salaki. Lamun kanyahoan ieu perbuatan sedeken tangtuna ge salaki Rika teh teu tarima boro-boro hees ngahiji sakalieun ngasorkeun cai micen beungeut ngabalieun. Iya nu jadi halangan. Ieu nu jadi gangguan. Ayeuna kumaha Kang? Rika nyaah ka akang. Masih kayak nanya-nya, atuh Rika teh moal nepi ka mah dimasrahkeun segala rupana keur akang. Geus cerik baheula. Lamun Rika nyaah ka Rika, lamun Rika nyaah ka akang, kalawan ngabogaan tujuan hayang rumah tangga bebarengan di akhir bakal datang pasti bakal laksana. Asa Rika nurutkeun kana kahayang akang. Teu boleh nurutkeun bae ti baheula ge kumaha? Ayeuna pupus peristiwa lalakon anu geus kaliwat. Di mana salaki Rika datang? Arma. Rika kudu sadar masrahkeun jiwa, raga, sakumaha adat kebiasaan pamajikan ka salaki. Rika, tak sudi Kang. Cicing ulah. Akang mohon. Akang lain trik tanggung jawab. Rika masih kena can ngarti. Oh, bodoh. Rika can ngarti. Akang lain teu tanggung jawab karena perbuatan geus dipigawe. Cicing sing ngarti. Lamun ayeuna dina celah-celah ieu akang bertanggung jawab sarta blak-blakan bahwa anjeun nganung reuneuh lantaran akang nerima karena dosa. Akang nerima karena pagawean. Tapi
hukum naon ngaran. Anjeun dihukum akan dipahala, anjeun dipanyara akan dipanyara. Peperikeun bisa laksana hidup bahagia, malah urang bakal hiji wirang ku umum, dua erak ku tatangga, katilu menang pandeung. Tapi lamun Rika ngawaru kana parentah. Tapi reka-reka nyarita. Tapi reka-reka. Lamun akang ngawadu goreng. Lamun Rika ngawaru kana kecelakaan. Bakal bisa ngahiji rumah tangga. Bibirika anu ayeuna beda jeung nu bareto meureun nya Kang. Henteu. Haneut Rika. Geus. Rika geus ngarti karana anu diucapkeun ku akang. Rika ngarti. Rika kudu saluyu jeung salaki. Sangkan jeureuna. Mung leutik kene can kanyahoan. Rika kudu masrakeun kahormatan ka Arma. Ya. Rika kudu ngaladenan dahar, nginum Sare. Aduh. Sumpah akang moal kecewa. Akang moal tersinggung. Sebab demi keselamatan kedua belah pihak antara anjeun jeung akang pribadi. Kudu bager ka salaki. Jadi jeureuna Gampang. Di mana anjeun geus sapatemon, geus sare ngahiji. Sarta geus saluyu di tempo waktu sabulan upamana. Anjeun bisa nyaritakeun ngalung masih kene ka udag ku akal atawa nyirang. diakukeun ti Kang Arma. Iya. 2-3 bulan bisi anjeun rek minta diserahkeun teu jadi persoalan ditampak ku dua panangan akang. Karti Kakara abdi ngarti sama Kang. Jadi di mana Kang Arma datang, pasrahkeun sagala-galana malah abdi kudu bager. kudu bisa merayuna. Seperti akang ka abdi baheula. Teu pernah. Oh, teu pernah. Kang, Raksa Art Production. aduh terido pasrahkeun ka Kang Arma. Teu suka. Lamun ngagugu kana kasukaan unggul, berarti orang bisa cilaka. Sanggup? Teu naon. Itu akan teu nyungkun. Lain nyungkun demi keselamatan. Lamun teu make jalan kieu, Akang sirik. Oh, akang puas yang bunga. lain kadinya maksud. Lamun teu make jalan politik seperti kieu, moal salamet. Moal salamet. Karti, Kartos, Rika balik. ayeuna. Tapi akang ngaku, ya orok di kanung, Ya, anak akang. anak akang. Ayeuna Rika balik. Rika balik. Terus, Tunggu datang Arma. Lamun telak suratan. Kudu bisa ngarayu, kudu bisa nyarita nu pantes anu wajar. Kumaha sarana kasalaki. Nurut sapuk sapagodos jeung kewajiban. Lampah anu kaliwat ku anjeun kudu disaritakeun. Kitu harita mah teuing kumaha ningali akang teh ijid kitu we. Ayeuna mah bunga malah boga rasa dosa lamun teu nyumpuna kana kewajiban. Engke ge kahartieun ku salaki. Teu naon Rika kitu. Mudah-mudahan ulah kabongkar rahasia urang. Sarta urang bisa buru-buru kawin. Ngahiji jeung akang. Iya.
hari ini Kang Nurman berkah tong di usapan tarang Kang mau amal no cuk gede kagak malah kerja cuk Yuk Kang. yuk kung melengkung di langit. Geus rupa-rupa tengah poe batur mah we pare ngagiling ngawi we. Cahayana maancur kasuklakna kasiklukna. Ngagiling pare beas ke sore ngawi we. Alah, ya tuh Ari lah. Duduk kuy ke mana? Tadi di mana? Nu cetok nu biasa. Nu biasa we. Iya. Heeh. Duduk kuy geus robet can kagak anti. Cita-cita rek ngandelkeun minantu. Mana teuing kuring bunga. Lamun tumpak motor make duduk kuy kaanginkeun murag disaritem. Lah, geus kitu. Sia aya hoan aya nama paingan sok luas-luis leos init. Harusnya teh ngawi hayang ngomong hayang teh. Teh ka mana? Ongkong ngegiling. Bedog di mana bedog? Sakalian kasawan percaya. Bedog nu mana nu? Panjang nu panok. Mana we saseukeut. Bedog oge jadi rompang, da kusia dipake ngabuti kalapa. Tadi mah aing mah ngabuti kalapa. Aduh, itu rek naon teh arek gending gas, men. Latihan lawak tunggal. Oh, gitu onaman atuh. Kadiekeun wadah bakwe jeung cepukna. Apa leungit saminggu anu kaliwat? Kade leungit napoe cuma kapangi poe kemis kumaha geuning. Ali leungit. Naon serian wae? Nah, kapangi ieu. Seri tek nyimpangnya ka Batu Jajar. Moal. Alah. Kang, lamun arek ini ka pabrik, lamun arek ini ka sawah, matak naon mawa cai dina welples. Yeuh nyai lamun aya matongna welples. Akang hayang mawa dina drem supaya sebeuh keur nginum. Malah lamun aya duit akang moal daang di imah arek kadon sisi jalan. Da meureun abdi ge ngarti aya warung sangu sariak layung. Geus ulahanan lah. Dah bako. Pisahkeun nu dua deka keur ka mina. Egnya Jung.